warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun Pipit Indrayani sareng Atrista Indah Listiani ti kelompok hiji morfologi nu bade ngabahas ngeunaan wangun-wangun katatabasaan. Materi nu kahiji bakal disayogikeun ku Saudari Indah. Ka Saudari Indah disemanggakeun. Wangun-wangun katatabasaan. Kahiji beungkeutan gramatikal. Beungkeutan gramatikal nyaeta satuan-satuan nu ngandung harti, boh harti leksikal, boh harti gramatikal. Dina linguistik beungkeutan gramatikal nyaeta unsur-unsur nu ngawangun basa, boh unsur segmental, boh unsur suprasegmental. Anu kadua, wangun tunggal jeung wangun kompleks. Wangun tunggal nyaeta satuan gramatik yang tidak terdiri dari satuan yang lebih kecil lagi. Contohna rarangken ar, rarangken ti, kecap gandeng, kecap sangu, jeung balik. Wangun kompleks nyaeta satuan yang terdiri dari satuan-satuan yang lebih kecil lagi. Contohna tibalik, dahareun, jeung sajabana. Nu katilu nyaeta morf jeung alomorf. Numutkeun kridalaksana morf teh nyaeta hiji, fonem anu runtuyan atawa runtuyan fonem nu mibanda asosiasi jeung hiji makna. Kadua, anggota morfem nu can ditangtukeun distribusina. Anu katilu, wujud konkret atawa wujud fonemis tina hiji morfem anu can bisa ditangtukeun cicingna atawa dina distribusina dina hiji kecap. Alomorf nyaeta anggota morfem anu geus ditangtukeun posisina. Numutkeun kridalaksana. Numutkeun Sudariat, alomorf nyaeta wujud nyata tina hiji morfem nu geus ditangtukeun distribusina tur jadi anggota tina hiji morfem. Contohna morfem n nasal diwujudkeun ku morf n anu mibanda alomorf en, eng, nge, jeung nga. Nu salajengna aya proses ngararangkenan atanapi afiksasi. Berfile netelakeun ngeunaan watesan afiksasi nyaeta wangun kauger nu mangrupa wangun derivasi kadua nu dikatetkeun kana wangun dasar disebut rarangken. Proses ieu ngahasilkeun kecap rundayan. Kecap rundayan diwangun ku 5 cara nyaeta prefiks, infiks, sufiks, konfiks, jeung ambifiks. Salajengna aya cakal atawa akar prakategorial nyaeta morfem anu mibanda harti leksikal sarta jadi dasar dina ngawangun kecap sifatna nu kauger tur can bisa ditangtukeun warna kecapna. Contona cucul, juang, gapai, jeung guling. Salajengna klitik nyaeta morfem kauger anu mibanda harti leksikal tapi lain cakal. Biasana mangrupa gaganti morfem bebas. Nu kahiji aya proklitik nyaeta klitik anu cicingna memeh morfem nu dikatetkeun. Contona pun, tuang, jeung sim. Nu B aya enklitik nyaeta klitik anu cicingna tukangeun morfem anu dikatetkeunna. Contona na. Hatur nuhun kana paratosana sakitu nu saya kapihatur, kurang leuwihna mohonkeun dihapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.